Tapi ayah merokok sabatang-batang ting mah. Duh, aing hayang ngarokok asem sungut. Ibang sabatang. Beli ya sabungkus ewang. Nah, iya tuh. Kemon. Wah, rame eta mah. Bud, Dir. Ya Pak. Ya, Pak. Ada apa ya Pak? Ini Bud, boleh nggak saya minta tolong sama kamu? Minta tolong apa ya Pak? Ini Bud, kebetulan saya ada tugas dari Pak Lurah untuk ngedata orang baru. Dan kebetulan juga saya ada pertemuan dengan Presiden Zimbabwe. Kamu bisa gantiin saya nggak? Duh, gimana ya Pak ya? Bukannya nggak mau nih. Masalahnya saya nggak bisa bahasa Zimbabwe Pak. Ya, Zimbabwe mah nanti urusan sama saya. Yang penting kamu ngebantuin ngedata saja. Oh, kumaha Kod? Oh, nyakodir mah hayu wae. Hayu. Berarti bisa ya, Bud, Dir? Nah, bisa, Pak. Bapak mah tenang aja. Kalau data masalah mendata, serahkan ke Kodir sama Abud. Nah, gitu dong. Jadi nanti tolong bantuin formulir ini isi nama, alamat, sama nomor HP. Ya? Tolong ya, Dir, Iya, Bud. Oh, iya Pak. Jadi bisa kan, Dir, Bud? Bud, kenapa kamu? Nggak apa-apa Pak. Ini tangan sama mulut gatel, kayak pengen ngerokok sama ngopi gitu. Bud, apaan tadi rokok mah geus meuli urang sabungkus ewang. Tah, ke pamulangan anak, aya mun nyikeun ngopi mah. Ya udah ya, saya buru-buru mau rapat sama mau muter-muter. Pak. Ya udah, gak usah muter-muter, Pak. Langsung aja. Enggak apa-apa kok. Langsung pulang ya aja. udah. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa, Dir? Ini, Pak. Ada rokok sama uang. Ini buat saya, Dir. Iya kali, Pak. Dari Bang Abud. Buat perbekalan di Zimbabwe kali nanti. Makasih ya, Dir. Iya, Pak. Makasih, Bud. Ya Pak. Udah ya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres, Bud. Kunaon rokok jeung duit aing diberekeun ka BKPRT. Oh, kudu ngeula. Apaan tadi mana? Mere kode kieu. Berarti artinya duit meureunnan. Terus mana mere kode di kieu. Berarti eta rokok artinya meureunnan. Tah, terus terakhir mana nunjuk Pak RT. Berarti duit jeung rokok berekeun ka Pak RT. Maksud aing teh lain kitu. Penta duitna ka Pak RT jang meuli rokok. Lain duit jeung rokok aing diberekeun kabeh ka Pak RT. Pan tadi rokok 2 bungkus teh hiji ewang jang sia jeung aing. Terus kumaha urang ngarokok? Tanggal awi ku sia bakuan. Ya, Bud. Eta bener RT rek ka Zimbabwe. Jembatan Awi Bewetan. Eta mah tempat musik atuh. Nyata kitu. Berarti RT rek musik berenang. Ari ngomong rek amplop jeung presiden wae. Bud, Dir. Ngopi di ya. Ayo mending ngopi heula weh. Ber. Wah, gorengan euy. Waduh, mantep ah. Alkamarana sih, juga nu sibuk gitu. Iya orang ya tugas di Pak RT. Jangan data penduduk anyar. Ini apal tuh kontrakannya Pak Joko. Oh, apal eta mah? Antar orang ya. Gampang anter mah. Ngopi heula we di dieu. Ngopi heula lah. Eta mah kutong di pikiran teh mah. Ngopi heula gorengan aya. Pokona itu Ki.
Aya. Ah, rokoknya. Aya. Ya, Bud. Mana inget kan itu? Bahasa orang duaan teh ulin ka imah awewe anu di Arab. Kunaon gitu? Akhirnya geus balik sih. Ulinan yuk. Ah, jor teuing. Ke kos keur ieu deh. Aya di imah. Yang mah imah dunungan di Arab. Beneran imah. Singdem tah. Gampang eta mah. Ayeuna mah antar urang heula we ka ditu. Oh, ayo. Ayo. Itu gua garas we. Tah. Iya imahna. Oh iya. Tapi urang ka ditulan nya. Tadi poho euy. Kopi can dibayar. Heh? Oh, Nonya. nya. Ayo, sama-sama. Hadir. Mane nu nanyana? Urang nu nulis nanya. Oh, oke. Ayo tuh. Oh, nya ayo atuh. Ayo nak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sepada. Ani body home. Si eta bahasana. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Gini Pak, saya mau nanya-nanya. Mau nanya apa ya, Mas? Aing tadi teh nanya naonnya. Duh. Bentar ya Pak ya. Orang tuh tadi nanya naon sih ya? Astagfirullahaladzim si Akod. Yang geus nanya anak ieu we. Nama bapak siapa? Geus gitu. Oh, gitu doang. Oke. Nama Bapak siapa ya? Oh, Pak Ijo, Mas. Tapi udah lama meninggal. Oh, Pak Ijo ya? Ya. Ya. Kumaha? Karena Pak Ijo. Pak Ijo. Tapi nis maut. Geus maot. Oh. Kumaha sih? Nya, tanya tadi ngomongna kitu manehna. Sia mati bang pas kieu kudu ku aing wae. Selamat siang, Pak. Ini saya dari kelurahan. Mau nanya-nanya soal kependudukan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama bapak saya Pak Ijo. Bukan nama bapaknya Bapak, tapi nama Bapak sendiri. Lah iya, itu nama bapak saya. Maksud saya nama Bapak, Iya, nama bapak saya Pak Ijo. nama saudara. Oh, nama saudara. Sing nomor 1 namanya Tukirman. Sing nomor loro namanya Tukiem. Nah, terus yang paling bungsu, yang terakhir namanya Tuturi Handayani. Sampean jangan main-main ya. Nah, maksudnya Wis. Bocah pendidikannya babar pisan. Udah ke susu. Udah ke susu. alah, jancok. Bud. Beres. Main manten jelema lagi lah. Oh, ini kan pae. Nyaulah aing keur karasel, keur mah duit jeung rokok aing eueuh. Emang lu ke mana? Tah gara-gara budak eta. Nangis lah gampang kayak isukan aya deui udud mah. Mendingan ge isukan urang kaditu deui kumaha? Ulin. Kira-kira bener teh ya. Benar, men nangis balik. Ya geus seuh. Emang ada kamarana sih? Karim. Milu atuh. Sagala ngilu deui. Ih, geus bae ajakan we. Ke urang amprokkeun jeung dulurna harim ente. Duluan ke mana? Geus ente mah icing we. Emang makatnya ira sih? Isukan, mawa bekal, baju salin, jeung tenda. Soalnya imahna jauh ngalewatan 2 gunung. Buset.
bisa bawa kendaraan ka ditu mah. Pasti meeting di jalan. Kumaha siap teu? Kodir mah siap terus. Nah, ayeuna urang ngek balik heula nya, ke sare. Ngumpulkeun tenaga jeung isukan. Oh, heuh. Ki, dah ge. Si Abun tuh ngomong naon. Kitu nya, Ki. Kejakeun ka si Kodir. Ki, si Abun ngomong naon? Si Abud tuh ngomong naon? Yeh, nu bener. Ngomong naon si Abun? Ih, si Abud tuh ngomong naon? Yeh, ulah sok main rasa resiana tuh Ki. Ih, udah nasihakeun. Alah, angin nyawa saya teh sedang berdusta ke aing Ki. Oke lah, kalau begitu mah. Bye. Kemana baru udah kowe Ki? Can area keneh wae. Aduh, apa geus teh hareula kitu nya? Ing, kemana wae Ing? Geus 7 mulut urang karek amprok, mana karek nongol ayeuna. Sia Madir. Tong nanya aing ka mana wae. Tanya ka diri sia sorangan. Penting teh aing sakur sia teh. Ing, mana mah penting bagi urang Ing. Walaupun si isi alam dunia teu nganggap mana penting. Urang mah ukur jadi payung. Anu dibutuhkeun pas hujan doang. Tapi pas hujan eta reda, urang mesti dibutuhkeun. Bahkan nepi aek dipicieun. Berat anjing. Ya, aya naon sih sabenerna Ing? Aya surat bisa Abud. Surat. Surat naon sih? Bukakeun atuh. Teman diri anjing. Buka we tuh bisa sorangan. Urang geus males. Muka surat ieu. Sabab ek surat cinta, ek surat lamaran. Sarua wae eusina dir. Kunaon gitu Ing? Penolakan dir. Anjing. Berat. Dia ku aing ah. Kod, iya orang Abud. Tadi orang nungguan jeung si Iki, maneh teu datang-datang. Ieu we ku urang dibere peta lokasi dulur harimna si Iki. Petana aya di handapeun tangkal jamblang, pake tali plastik warna hideung. Ke urang nungguan di ditu. Ulah sorangan. Anjing. Si Abun ninggalkeun urang euy. Ing, anter urang yuk. Ka mana dir? Menjemput cinta. Ayo dir. Ya. Ayo. Let's go. Ing, pan urang teh nyaho jalana. Atuh coba petana buka heula. Ing, iya petana ieu. Nah, bisa. Apal urang sakieu mah. Langsung cabut yuk. Ayo. Ayo. Ing, leuseuh kieu euy, capek euy. Urang naik ojek yuk. Lemah anjing. Hayu dir. Ayo, naik ojek ah.
Hampura amang cuma bisa nganterin sampai dia. Kunaon sih, Mang? Hampura we pokoknya mah ya. Tuh. Amang baik ya. Oh, Aja udah dibayar gitu naon. niat tuh si ngojek teh. Kan baik dia. Urang mah terbiasa ditinggal di tengah jalan kieu. Ayo ing ah. Oh, main kunaon ing? Sedal urang eueuh dir. Oh, blow on sia mah geuninganan. Nyawayana mun geus kalingitan kieu mah maneh kudu bisa ngiklaskeun ing. Eueuh nu rada ikhlas mah dir. Nu aya oge terbiasa. Tapi kan maneh ieu jadi kalingitan ing. Kan bae dir. Kalengitan ngajakeun urang indah na memiliki. Geus ayu ah. Anjing. Jero kitunya makhluk eta. Kunaon ing? Biye dir. Siga tai ing. Geus bae lah. Lanjut tuh. Ayo. Gila ing. Kok sih dir? Aing asa penasaran kene ka barang nu tadi. Ayo, langsung kodi. Tuh, tapi di telak-telik mah siga tai ing. Tapi aing masih penasaran kene sih ya. Rupana mah kos tai ing. Tapi aing penasaran kene euy. Paha anjing. Cek aing ge tai ing ieu mah. Berarti sia nincak tai ing. Untung aing teu nincak tai. Paham ya dir. Tah, itu dir. Jika jelema nu hirup teu pernah bersyukur, bakal paham terus. Geus, ayo ah, bang lanjut. Cuman karek nincak tai, can nincak harga diri. Jauh kere tuh si dir. Jauh kene ing sigana mah ing. Ayo. Ayo mah urang istirahat we di dieu. Sabari urang masang tenda ing. Yang bisa itu gerak. Roki hanya istirahat lah. Ayo, mana bisa tuh masang tenda nak? Siapa dir? Tong boro pasang tenda. Nyin rumah tangga ge urang teu bisa dir. Manehna mah milih leuwih ngabangun rumah tangga jeung batur dir. Jero anjing. Terus ieu kumaha tuh masangna? Makana dir. Lamun bogana naon teh kudu dibarengan ilmuna. Metong disalahgunakeun. Nah, ayo atuh. Kajian urang arek ngin rumusna heula supaya kajian tendana di dieu. Heuh ayo dir. Ayo. Kodir kumanya? Baiklah sina ngarasakeun perjalanan jauh. Kurang bisa pulang naon sih ya? Wah, urang geus hafal ieu jalanna. Nggak bisa tuh. Ayo ah, bisa kasuran mantan ya.
Beres ya ku aing rumusna ya. Bisa kajin ku aing tenda ayeuna. Ing. Beres ya ing rumusna ing. Tuh. Bisa kabangun tenda ku aing ya ayeuna kene ge. Geus dir. Kudu repot-repot mikirin rumus eta. Ayeuna mah urang istirahat we. Gini. Ing. Dir. Dir, udang dir. On si ing Dir, naon si ing? coba tempo ge ka luhur. Di dieu mah udang sare teh bisa langsung nepo langit. Aya naon? Tas dia kan. Tas arek naon tas? Duit da jeung meuli udud. Oh, eusina aa, eusina ngan cangcut hungkul. Astagfirullah, jeung meuli udud. Siapa begal tapi istighfar boloon keur goreng patu teh ah. Hayang naon? Hayang tas, rek jeung udud urang teu boga udud buru. Hayang tas. Tuh. Copot. Ayo siap ku aing. Naon? Aing. Si hayangna kumaha sih? Aing bolak-balik we capek. Oh nyanya tuh Pasti urang ya. naon? Pasti urang. Nya motor segar urang. Terus aing balikna kumaha? Dianterkeun lah. Ah ngabohong maneh mah. Bener, orang mah tara ngabohong, urang mah wanita soleh. Moal bener maneh mah. Pasti Bener, sok jelema ayeuna mah jarang nu bener ya, Bro. Ayo geus, anterkeun urang. Yo. Dianterkeun ka mana arahna? Esa ngabonceng mah sebencong. Aman. Adieu. Baik deui. Gitu. Mana turun di dia? Tuh cek aja siapa ngabohong aing. Ngabohong kumaha geus tata saker maneh. Terus motor aing kumaha? Ieu motor mah saker urang. Tuh, nya cek urang ge. Ih, geus aya gura balik. Sok ayeuna maneh lumpat. Arek naon? Lumpat. Ayo, Bro. Naon? Yuk, lumpat. Maling! Maling! Jadi aku nunggu lompat. Urang duduk jelema. Kuduna urang ulah lompat, hadapi ulah lari di masalah. Bener kita bolak ngomong. Yang geus, aing dulu arek hadapi heula nya. Ka mana? Aing nitip tas. Tungguan di dia. Heh. Ing. Di tas jerona naon nya? Ulah dibuka dir. Sama ada pulang. Kumaha lamun ieu sina bom ing. Hayang jadi abon maneh. Bisa duit ing isina. Kan bae dir. Geus rapikeun we. Mang, tuh. Baiknya di itu tuh. Kau di itu? Heeh. No. Di dia we sih teh maling ah. Dasar maling.
dipukulin. Udah jangan dipukulin. Aduh, Neng, mohon makasih ya. Ini malingnya, Neng. Hah? Atuh lain eta malingna. Waduh, salah sasaran. Parah si eta mah salah. Aduh, kumaha ieu? Udah. Ayo. Udah, mending ikut saya yuk. Yuk kita obatin yuk. Kemana? Ke rumah. Aduh, ayo. Aduh, enggak bangun. Parah si eta mah nya. Awas dia mah nih pada bengong. Maaf ya, gara-gara tadi teh jadi kayak gini. Ya gak apa-apa, Neng. Aduh, bener nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Oh ya ngomong-ngomong nama siapa? Kodir. Kalau ini? Ini Toing, temen A. Oh, ini oke. Oh ya, ngobrolnya di dalam aja yuk, biar enak kalau di dalam. Ya. Biar enak ngobrol di dalam. Yuk. Ayo, Toing. Iya mana tah dileueun diminum. Nyamungun deh. Ngan aya eta hungkul. Hatur nuhun teh. Hampura ngan aya eta doang udah can panen. Nya teh naon. Aduh. Parena aralus. Pare mah hapa. Oh, hapa. Aduh. Nyeri etanya. Nyeri banget. Waalaikumsalam. Kedapnya tamu. Bu Yuyun, sini masuk. Ya. Ini ibu menganterin salat tihanari. Sini Neng. Alah Neng Ari. Kedap heula nya bade ngajarkeun ari heula ieu. Oh, nya. Sok ongko-ongko we diminumnya. Mun bade diminum da ieu. Ayo nya. Ayo Neng. Masing kasawan. Aduh. Bangkeun lalambaran bermamandang harapan irahan. Terima kasih ya udah ngajarin anak saya. Oh iya, sama-sama Bu Yuyun. Salsa juga belajarnya lebih giat lagi. Jadi udah pinter dia. Dia gampang nangkep. Sukses ya. Iya, hati-hati di jalanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Silahkan ngobrolnya dilanjut aja ya. Ibu mau ke dalam. Iya, Bu. Oh, itu ibu kamu. Misda, sini dulu. Iya, Pak. Sebentar ya. Ya udah, gak apa-apa. Ya, sebentar ya. Kan asal-asal bau tah eta dedegan budak tadi mau liwat. Heuh di. Tukang ojek gitu ya. Heuh. Kelain. Hoh, gini menggol kasih misdak. Hah? Urang sampeurkeun yuk. Ayo dir. Lamun nganya kasih misdak motorna urang sebutkeun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya enggak. Ada apa? Ada misalnya nggak Pak? Ada. Mau ngajak fitting baju pengantin? Oh, silakan masuk dulu aja. Motornya gua